Bapak dua, ibu dua, anu garelis, anu marontok dong bungaok, anu kucing abdi dihormati, santriawan, santriawati, cari pasangan harus hati-hati ya. Jangan sampai salah pilih laki-laki yang suka tebak janji-janji yang tidak pasti. So epeo. Bang Ija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisati mana bisati? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna lahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aqdama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Al-hadis sadaqallahul azim. Napa salah? Tiada untayan kata anu jadi pilipun lara anu nyangan kana raga kajaba puja urang sagakeun ka zat Allah azza wa jalla. Saya tutur anu mahsyur kajaba untayan sair usap bos. Saya tutur anu saya untayan sair anu jadi penenang hati, anu ngerapkeun diri kajabi puja orang sanggakeun ka zat Rabbul Izzati. Saya oge teu hilap oge ancalu oge teu hilap puja oge teu hilap Oke, atuh tenang. Oke, saya tutur anu mahsyur kajaba puja urang panjakeun ka zat Rabbul Ghafur. Tehilap salawat berserta salam mugia tetap tercurah limpahkan kepada alam anu jadi panutan anu mulia, panutan tercinta, jadi buah bibir insan di dunia, yakni Habibana wa Nabiyanal Karim, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, terhilap kasadayana warga-wargina, para sahabatna, para tabiin-tabiatna, mugia ka urang sadayana selaku umatna singkat cepretan sabatul ujung kilu kiamat. Amin ya Allah, amin ya Allah. Amin. Tidak lupa kepada guru kita sekalian sekaligus pengurus dan pengajar pondok pesantren
Bani Hasan beserta keluarga anu sangat-sangat kusim abdi dihormati tur dicintai. Pamudah-mudahan guru orang sadaya sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal. Tangtong. Bapak dua, ibu dua, anu garelis, anu marontok dong bungaok, anu kusim abdi dihormati, santriawan, santriawati, cari pasangan harus hati-hati ya. Jangan sampai salah pilih laki-laki yang suka tebak janji yang tidak pasti. Tapi jangan khawatir, selagi ada Pak Bang Sahli di sini, semua masalah akan terkendali insya Allah. Benar Kiai, benar Kiai. Para hadirin anu berbahagia, nah dalam rangka memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kiralkan diri abdi ya. Allah ngesaucan perang babakan sawang ngesau abdi. Oke, aku abdi kiralkan belah oge kana jaduh nanya ge. Perkenalkan tidak dia kan. Sekali deh oke. Perkenalkan, nama saya Sahli Putra Pales. Tapi baula, ayeuna mah hijrah jadinya Muhammad Sahli Gunawan. Siap. Ngadegna abdi di dieu teh sanes hoyong ka sohor, hayang ka alem nya. Jadi ngadegna abdi di dieu teh keur hitung-hitung belajar nangtung cenanya. Etang-etang diajar cepetang. Ja lamun teu nangtung pan isin ka ompalah. Lajuna mah daek teu daek kumaha di panggung bae cenah. Lain dia ngomong-ngomong emak jeung bapak aya. Nah, ayah, bijati. ayah subhanallah bidadari surga. Insya Allah calon surga ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Deg-degan ya. Jamaah. Oh jamaah. Pada Coba coy. Sprint biasanya lengkeng mah. aduh. Oh, seprit. Balik, kadikul haing. Sepak. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nan jabatan orang, nan pekerjaan orang, nan profesi orang, pasti nu disiaran ridhona Allah. Soalna lamun lamun neangan ridhona manusia goyatun la tudrok. Keinginan manusia mah hese kurang dapatkeun. Contoh kiai make peci eta pasti jamahna kiai teh hayang kiai teh make sorban. Kiai make batik pasti jamahna kiai hayang make jubah. Iilueun jeung jelema mah komo jeung jelema orang kalero mah aduh aing. Iilueun jeung jelema mah pasti pusing ka urangna. Benar. Nu penting mah orang mengikuti syariat Islam, menutup aurat, mengikuti sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad. Anu ngora make batik bagus, nokolot, damang jahadi, eta make serban bagus, make jubah bagus, make peci komo peci haji dengan mamingnya. Maming. Halo maming. Mang jadi eta pake serban oge sina. Para hadirin, arek gajrug, arek kurang sawah, arek kurang parung sapi, arek kurang leuwih sema, arek kurang mamana ge eta nu penting mah kita
sama-sama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. payah yang orang dia mau gilanya. Semangat siapa? Mungkin itu agak yang ada. Aduh, jauh kasur lah jauh. Oh iya, kenapa ya? Jemaah, tunduk. Jemaah, ayah, ayah sedih mah. Serius, anaknya serius. Serius. Aduh. Nabi tegak di atas mimbar, terus kanjeng Nabi ningalika handap anu aya di handap eta nyaeta talaga mungkin jaga talaga eta bakal aya minum di padang mahsyar. Talaga eta ngaranna talaga al-kausar, inna a'tainakal kausar. Saha anu bakal minum eta ya Rasulullah, anu bakal minum eta, anu bakal minum kana talaga eta nyaeta ikhwani kami ya Rasulullah, ashabi dulu teh sahabat-sahabat aing anu ilu perang jeung aing, tapi mereka adalah ikhwani dulur aing jika jeung Nabi. Coba saya tak mereka adalah anu iman ka aing, mereka adalah anu percaya ka aing, tapi mereka takkan pernah nampo dengan aing jika jeung Nabi. Mereka ada di kampung Ciping, Kecamatan Cipenas, Surga Jeruk, Provinsi Banten. Amin amin ya rabbal. Amin. Bahkan Kanjeng Nabi mah sampai rek wafat oge nu diingetna umatna ikhwani, umatna dulurna, urang termasuk umatna. Maka dari itu ayolah orang kita sarangannya baca salawat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisi arek aya anu request salawatna mangga kumaha arek nu kumaha lagama, arek lagam Betawi, lagam Sunda, lagam Betawa, lagam Jawa, lagam Arab ge insyaallah bal bisa. Serangan ya. Sallallahu ala Muhammad. Serangan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya. Mudah-mudahan dengan pembacaan salawat tadi urang sadaya sing aya sing menang sapadna ing dijaga di poe kiamat. Amin ya Allah ya rabbal. Jamaah Sumargi waktu entos wengi abdi sahli hayang amat nuhunkeun dihapunten
dina sagala kelepatan jeung dina sagala semua mulia paling deh boy. Abdi hoyong amat dibuka ke panglautan panghampura. Arek ngampura kasih abdi. Wal. Arek. Oh, arek jawa bolang siapa? Arek. Wal. Sabar siapa lagi? Daun jatake, daun salam, buah kadongdong, buah terong, buah cabe, buah tomat, buah delan, Tawa kacau. buah dua, anu sok marontok tok 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 tok, bisa ngaganggu kana keiman lalaki. Abdi ngedurkeun diri dina ieu atas podium. Abdi deui ngawakilan di sakabeh panitia pilih bisi serta pasti nya pilih aya kakurangan dina jamuan sareng dina leutan hayang amat diapunten. Kica-kica di atas lemari atau di atas sumur kalau cinta kepada saya catatlah nomor sahli. Wallahu a'lam.